Ini parah nih. Aing mah tas kopi tas hayang ngising euy. Yang ngaresan bang tolong. Sia mah aing kana hayang ngisingan sang ngaresan. Ojek ya. Mana si paisalnya? Cek aja kak. Mang, ojek, Mang. Ojek mang. Jalan. Ya sami kerjaya. Sami. Dik, tarik wae kumane aing mah teu buat hayang ngisin. Hati. Ayo. Kebe. Ayo, tadi kue anda ya hayang ngisin teu kuat ya. Nah, ka mana si paisalnya? Paisal. Baru tangan. Sing percaya. Paisalnya, Paisal. Baru tangan. Satu kodong kieu. Berangkat. Sal dia. Naon? Mana-mana kita tadi ka dia teu bapaan buat hayang ngisin. Ngisin. Oh, oke, muatan dua kalau dirempet tuh si budak. Tungguan dalam apa yang isi? Tungguan deui wae. Aduh. Duh, mudah-mudahan we bapak aing modal nalila euy. Ini butuh duit kieu jeung ulin teu boga duit. Sal, mana bapak maneh? Keur kacai Mang Jack, naon kitu? Duh, Mang Jack teh aya perlu euy. Ka jemput ka Bogor, Sal. Geus we sewa motorna, sarua wae ka maneh oge. Ye, 100.000 tak ku aing. Aing lagi bahagia. Kudu abis. Bener. Heeh. Ka tujuh. Wali lada. Aduh, alhamdulillah pisan. Keur butuh pisan teh. Kalaksana ulin ieu. Pamajikan gerbong yang tong timbang tong ngariwang tong salempang colok wae ti tukang. Nama motor? Kumang Jack kira diinjem. Cih, sia mana di? Dipaksa na kumaha deui. Tadi paksa kumaha tulang ini bikin pan bieu tadi loba muatan. Tuh kan dipaksa Pak, na kumaha. Aing apes. Mere duitnya? Henteu. Terus 1000 acan. Naik ka mana nginjem motor aing mah? Tuh urang mah ek ulin we nya baheula. Ek aya janjian euy. Sia mah motor ngado diinjamkeun aingnya. Aing ulin. Mun aya muatan teh motor aing apes. Tuh ieu anu nelpon. Halo. Motorna kitu aya ditambut ku Mang Jack. Muhun teu aya wayahna megat motor batur wae. Wayahna pisan hampura. Muhun siap-siap. Aing si Paisal ngado diinjem ka Mang Jack. Aing muatan ieu 50 ribuan aing ka kawali ieu goblok teh. Raya. Mantap muatan anjir. Motor mana ke mana? Apa saing mah aing tas ngisinya di botong. Dititah nungguan kasih Paisal. Aing heup teh ku Mang Jack diinjem kana si goblok teh panggil itu jeung Mang Jack. Aduh, Gusti. Da keur kumaha eta motor mah bisa leungit kitu? Lain leungit kayak diinjem ku Mang Jack. Cek aing teh. Siap aing babat geura. Asyal ujung aing menuduk. Aing manjut motor sia. Kadol aku sia mah aing tadi nari duaan. Aing siap lah ngomong ka aing goblok. Aing ngomong pake ku Mang Jack motor aing diinjem. Siap lah ngomong. Goblok aja, dengekeun. Bawa ka riweuh aing can madang, kengit madang mah aing der riweuh mah. Madang heula aing mah. Geus. Madang heula aing mah. Goblok si budak nu dirasa karang ngajak kasih aja aing. Si kunyuk aing resep bingung aing kelak jeung si eta mah si goblok teh ngamancing we emosi. Udah Bang Noy gila. Mang Jack mah aing muatan sabaraha hiji aing mah. Kumaha aing jeung motor aing sakitu aing keur narik-narik tadi. Coba nyeri beuteng we. Urang mah nyewa tadi kasih Isal 100.000 tah coba bensin di pulat tak ku aing geus neang ka Bogor. Aji, nah gitu nyewa. Si kehe si babal nyebutna teh cenah nginjem maksa. Bener teh nyewa. Wah, terbalik kita si Isal anak jana atuh gitu mah nyewa aing mah cepet Bang Doi teh. Si kehe wani-wani beuki wanian emang ka aing si Paisal. Ngomong wae bener Mang Jack nyewa. Nyewa Bang Doi aslina aing mah. Pedah we nek. Kunaon maneh? Ya budak, Jack, motor uing leungit. Sapraki ih. Padahal bismillah heula turun teh. Lu balik budak. Morukan bohong. Ya, motor aing leungit Mang Jack mata aing di kitu oge. Tok. Motor mana aja deui geuning?
Kumang Jack tadi mah diinjem. Tonggo aing bangsat kitu mah. Mana bangsat Mang Jack? Ya, motor si Bang Doyok mah tadi ku aing diinjem. Aing mah naon sia motor bisa leungit kumaha? Mang Jack mah kalahkakana dahar. Dahar wae atuh. Ya, uing sapaki ih. Mas ya. Bang Doy, nuhun ya. Aing di tengah. Heeh atuh. Bisa enggak saya duit mah. Heeh. Si Faisal goblok teh. Motor si Bang motor aing. Lah, aya dah si Bang motor aing leungit. Masih ujung kamu mau ka aing. Hah? Oh, Asih aya naon? asik. Aduh, banyak karena tulikan. Siap, Mas. Asik. Siap. Ayo. Ya, urang teu bukan duit jeung malam minggu euy operasi atuh. Loba nu bergalahar di restoran. Oh, nya loba barang euy. Main gas. Sekarang mau pulang lagi atau gimana? Aku mau pulang aja. Udahlah, kita pulang aja ada soalnya. Kita lihat mau ke belakang ya. Tunggu bentar. Mau ada pakai syuting. Ya, ya. Di sini, yang terakhir. Mana ini bilang ke bos? Ini pada udah nggak ada barang. Kalau ke polisi aja. Bentar. Halo Kak. Ya, kami dari Raja CCTV mau laporan Kak. Ya tadi di kantor ini di perusahaan bos saya kan lagi jaga, lagi ada event promo CCTV. Pas saya ditinggalin ke belakang, pas ke depan aku udah pada nggak ada ini barangnya. Gimana Pak? Oh iya, saya tunggu ya Pak ya secepatnya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mana isi si otak polisi belum datang juga? Halo. Iya, sore sore Pak. Ya, sore gimana? Saya yang tadi laporan loh Pak, yang ketinggalan barang CCTV ini Pak. Oke, siap. Kan di sini ada CCTV. Ada Pak. Nanti kan lagi. Iya betul. Ya, sekarang saya mau cek semuanya ya. Oh iya boleh Pak. Iya boleh. Iya. Cek dulu ya. Iya silakan Pak. Udah Pak? Udah, ini ada ternyata udah ketemu vlognya. Oh iya. Udah disimpan di sini. Ya, alhamdulillah. Ditunggu kabarnya ya Mas. Ya, siap. Selanjutnya ya Pak ya. Ditunggu aja. Secepatnya ya Pak ya. Oke. Ya makasih Pak. Selamat Ya. sore. Oke, sore. Terus ayo. Kumakan dia Bang Doy. Bagi dua. Sok, hiji TV. Hiji TV. Pasti. Mana tak CCTV? Kan jeung hiji. Jeung hiji. 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 Hiji lah. Hah? Hiji. Hiji. Kudu ada dan berada atuh. Hiji aku kalah kayak gitu. Yo. Tapi tadi bapak bagus Bang Doy Kak. Ada di situ. Aduh. Bawa saya Pak. Ini kantor polisi dan mau dibawa ke dia Pak. Saya tadi sudah ada.